Pangkan nami abdi teh Arumdiardani ti kelas 10 hiji asal sekolah dari SMA 1 Bojonggede. Abdi bade maca dongeng keong mas. Baheula di karajaan Daha Raden Kertamarta boga dua putri ngaranna Candrakirana jeung Dewi Galuh. Candrakirana geus betrot tahal ka Raden Inu Kertaparti serta jadi mahkota karajaan kahuripan. Hal ieu ngabalurkan keun adina Dewi Galuh ngarasa iri. Dewi Galuh ngarancanakeun kajahatan ka Candrakirana. Manehna menta pitulung ka tukang sihir pikeun ngakutukeun Candrakirana. Hiji mangsa Candrakirana keur lempang di sisi situ, tukang sihir ngadeketna sarta ngakutukna jadi keong mas. Terus mincana ka sisi situ Candrakirana ayeuna geus roba jadi keong mas anu gelis anu ngambah situ. Hiji poe manehna kasangkut dina batu sarta kapanggih ku hiji awewe kolot anu ngewa lauk di situ. Kusabab kataji ku kaendahan cangkangna awewe kolot eta mawa keong mas ka imahna. Sapopo awewe kalot eta ngadon newa laut tapi poe ieu manehna teu bisa newa hiji lauk oge. Pikeun dibawa balik ka imah. Tapi nalika anjeunna anjog ka imah manehna kacida reusna ku ningali kadahara anu loba pisan di meja. Saha anu ngadahar eta? Kajadian anu sarua lumangsung deui sababaraha po. Kaesokan poena awewe kolot eta pura-pura indit newa laut tapi dina waktu eta oge manehna ngintip di dapur sarta ningali yen keong mas geus roba jadi putri anu kacida gelisna. Awewe eta asup ka jero sarta nangkep putri eta terus nanya saha manehna sabeberna sarta kunaon manehna jadi keong mas. Candrakirana ngawitna nyaritakeun kajadian Dewi Galuh ke manehna. Ti harita awewe kolot eta nganggap Candrakirana jadi anakna sorangan. Samentara eta Raden Inu Kertapati terus nayangan Candrakirana di tengah perjalanan manehna papanggih jeung hiji lalaki kolot anu kelaper. Raden Inu mambangi bekalna pikeun dahar babarengan. Nalika manehna keur babarengan jeung lalaki kolot eta, aya hiji manuk geugeg anu katinggali aneh. Manuk eta siga keur ngintip ternyata eta manuk teh tukang sihir anu keur niteuin sarta ngahalangan Raden Inu sangkan teu manggihan Candrakirana. Nalika manuk eta nyareng Raden Inu ujuk-ujuk lalaki kolot eta ngajlekeun tongkatna sarta manuk eta kesentuh tongkat eta roba jadi haseup sakedeung. Wow, lalaki kolot eta nembongkeun nyen Candrakirana aya di desa dadakan. Sanggeus lempang sababaraha poe Raden Inu anjog ka desa dadakan. Manehna ngadeketkan hiji imah sarta menta sagelas cai. Terus ngintip ka jero imah. Kumaha reueusna manehna ningali Candrakirana keur masak jeung hiji awewe kolot. Kutukan eta langsung leungit nalika Candrakirana panggih jeung Raden Inu Kertapati. Raden Inu langsung mawa Candrakirana sarta awewe kolot eta kakar. Lalu Galuh Dewi menerima perbuatannya dan akibatnya.